Ya Allah, Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyaho keun ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein. Tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba, deuleukeun. Dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein. Aing pae kajeun sabilillah. Deuleukeun ke. Irak mah negara 1001 malam. Lantaran Abu Nawas saya di Irak. Lain lalawara itu. Atau suisi banyak itu Saddam Hussein. Naonan atau tanggal korma dijieun seperti rudal sekap, diberangkatkan datang kariat. Sieun kabeh. Remote dikirkeun teu harurung. Cek Amerika kontedak ngetan remote urang. Ieu naon ieu bisinya jegur Pak. Pabeh lalaunan lalus make antino. Aku mah astronot. Budayana sabaraha triliun teh. Anti astrono itu anti rudal. Dikit geus deukeut ge teu daekeun sasada remote. Di dalam atuh horeang dakal korma. Sabaraha triliun da iyalah 1001 malam Abu Nawas udang hari tata. Wallahu alam jasa Saddam Hussein lagi teu kanyawan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh. Naon di wahangan leutik. Di begitu di kuduna mah pan eta teh di strum ngaku tapi henteu datang ngamot wallahu ada misteri. Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh ke aya di bojong gari. Amerika itu ngejelaskan Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nubuhutna Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu nu mana nu asli nu benang teh nyaho nu asli teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari na ieu lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas teh Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran janganpun manusia debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara deuk gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula pae sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu la ilaha Masyahrul haram qiyamal lin